kebon dak kebon iya kebon saja ting urang ala buahna tol batingnya pe olahin we lah ayo. Wah iya mah buncis tapi nggak sih panen. Oh itu ngolakin hei. Tah guys, aya kacang panjang tapi di alana ulah loba ting sama meh eta. Mang menta. Gae cenah. Kurang alah heula. Tuh guys, kurang alah we. Ulah loba ting heuh. Sa ieu na teh sacukupna lamun cek bahasa Sunda mah. Tah, sakieu mah ayo ah. Kapalang yang cengek nah atuh iya. Tuh sakitnya cukup jang lumayan jang dengan sangi. mang aya terong mang Ya terong mana terong tuh terong tapi mat jeung terong teh jigana moal cocok soalnya urang mencok ayeuna mah. oke Kumaha? Hayu ah. Tah mencokna di dieu lah. Seperti biasa keluarkan Sweet Legend kita dan bumbu. Rada lapar. Urut betis candi kumah. Cengekku tadi bismillahirrahmanirrahim. Betul jadi beting bismillah. Terus ini cengek ayah tadi. Pan beda euy ngolong mah. Wah. Perbumbuan. Tigana jeung ieu ge cukup heuh. cukup Masukkeun. Nah. aduh Tah, enak rines. Lamun maneh enak ieu cukup dihungkul. Si pencokna urang pites-pites abis cukup sakumanya sakieu lah. Wah, kadenge. Hancurkeun enak mah. Kadib. Ieu nu kurangna kur cikur. Lamun make cikur, mantep. Apa itu teh kuat? Oke guys, geus beres pencokna, kurang nancing, pakai sangu. Siap. Tah, sanguna nang bawa. Ikin lata. Sanguna juga saubah sih. Core ieu sanguna geus lila. Perasaan heula pencok kena. Bismillah heula. Abeh teh nyari beuteung. Bismillahirrahmanirrahim.
Bener heuh. Ulah alat betul mah. Mana? Kita mau makan lauk asin mantap juga nih ya. Sesat oi. Ngunah. Oke bodak. Karena yun na video nang sabaya. Atau nuhun anu setempo, tong poho like, komen dan subscribe. Jeung di papanggih di video selanjutnya.